Para mitra sadaya mangga urang teras gede hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Ayeuna nincak bagian ke-36 para mitra sabada Mang Jaya namatkeun bagian ke-35. Atulah kirang-kirangnya ngapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Hatur nuhun ka para mitra nu parantos noe subscribe sareng loncengna. Priyogi eta para mitra mangga toe subscribe sareng loncengna. Seueur mitra nu parantos anu subscribe. Mangga anu teu acan mah toel para mitra subscribe sareng loncengna kitu nya. Insyaallah oke di Mang Jaya Official pamitan 200 di toel biasana sok ngabartosan kitu nya. Aya nanti episode enggal. Kitu diandang sebenarnya para wargi dongeng nu judulna nyaeta Rusia Curug Cikidang karangan Gilig Sadina bagian ke-36 urang teraskeun. Mang Jaya ngaturkeun nuhun sekali deui nu parantos ieu sering komentar noe like-na sering ngabagikeun hatur nuhun. Mugi-mugi para mitra Mang Jaya Official tiasa dianggo hiburan pangbeberangan. Mangga nyakakeun Rusia Curug Cikidang karangan Gilig Sadina bagian ke-36. Wilujeng ada mungkin. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng Mang Jaya saparakanca ti studio. Mang Jaya bade neraskeun hanca dongeng judulna Rusia Curug Cikidang, ayeuna nincak bagian ka-36. Para mitra sadaya harita teh Mang Kurip sareng Aki Andri sareng Bion nuju ngantosan kasumpingan nu bade ngalamar teh Arjuna. Nu namina Arjuna. Namun aya nu ngageremet Mbah Haji Lun jeung Ading para mitra. Manehna ngageremet hayang megat pijalaneun siluan teh. Kumaha atuh ieu dongeng terasna mangga urang sami-sami Bandungan. Carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang karya Kileksa dina bagian ka-36. Mangga di studio Mang Jaya saparakanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Saterusna Mbah Haji Lun harita teh nyarita. Kieu ding. Ari abah teh sapoe jemput mikiran nyining nu leungit. Ari urang we tenang-tenang wae jiga nu taya rasa tanggung jawab kalah ngadagoan datangna Arjuna nu rek ngalamar. Tapi di dagoan nepi ka magrib si Arjuna teu aya wae. Da geuning di imah Mang Kulit teh jempe ding. Malah nepi ka ayeuna ge can datang jigana teh. Da jempling taya naon-naon. Dah kulantaran kitu abah jadi penasaran hayang ngintip datangna siluman. Mun beurang teu datang pasti ayeuna geus peuting datangna teh. Mbah Haji Lun jiga nu geus nyaho kana kaayaan siluman nu teu wani bijil ti beurang. Nya kaarti terus kumaha ngintipna? Naon tujuan nu pokona? Ceuk Ading bari neuteup ka Mbah Haji Lun hatena rada deg-degan. Kahiji hayang nyaho kana kaayaan Arjuna nu sanyana. Kadua hayang nyaho datangna. Nanti mana jebolna? Jeung di hayang sidik we kana karetana mun geus kanyahoan ngaliwatna dina mangsana balik urang tutulkeun. Keun wae tong sieun nya moal naon-naon ding. Tangke bakal kanyahoan Rusiana sada bakal kanyahoan tempat cicingna. Ngan kade ulah kumaha nibaha kana amanat Aki Andri. Najan kumaha bae ge urang teh tong hayang hanyaho kana obrolan di imah. Ulang ngadeuketan ka imah Mang Kurip bisikeunna ku balai. Urang di dieu we magatna. Da kamari ge datangna teh ti dieu apaan? Mbah Haji Lun pepeta. Manehna hayang ngagua Rusia siluman anu kumawani ngiwat nyinini. Jeung deui hayang yakin kana sagala rupana. Ya teu naon-naon kitu ge bah, hayu urang ngintip sing apik. Tapi kumaha mun datangna teu kanyahoan da siluman mah bisa ngaleungit atuh. Nyaho-nyaho geus di imah Mang Kurip we, teu kanyahoan ngaliwatna. Cek Ading bangun asa-asa. Abah ge can bisa nangtukeun ngan muga-muga we manehna nyemongan ka urang. Sangkan bisa diintip jeung ditutulkeun balikna. Mbah Haji Lun meuni keukeuh manehna hayang ngintip ka siluman nu ngaku ngaran Arjuna. Eta ngaran aneh asa teu akur jeung kalakuanana. Nya ayo atuh tapi kudu hati-hati bah bisi cilaka kana awak. Bisa puguh atuh. Sabab hati-hati jeung waspada mah modal utama ding pikeun ngajalankeun sagala rupa pagawean. Sing pada rancing geus we pikeun nyaga kaselamatan diri mah. Keun moal naon-naon pasti kapanggih. Nyalah satujulah da penasaran kuring ge. Jep duanana jempe nu kadenge ukur sora jangkrik jeung gaang. Nu reang patemalan di pipir garduh ti kajauhan kadenge aya anjing nu ngagogong.
Tibelah landeh kadenge sora kutu keur ngintip lauk. Kaayaan kacida mata keungna da puguh langit angkeup jiga rek hujan. Taya bentang nu katembong menipoek mongkleng buta rata. Teu lila antarana kadenge sora bedug isa ditajung. Disusul ku sora nu adan. Bah Jilun jeung ading curing hak duanana inget kana salat. Tapi kagok ku paniatan bisi siluman teu kanyahoan ngaliwatna. Rek sora teu lah tawa moal ding. Geus isa euy. Teuing bahasa bingung ye. Sok sieun kaburu anu ngaliwat kumaha mun pilih genti atuh. Ayeuna abah heula katajung ke kuring pandeuri. Tah bener kitu we nya. Bah Jilun ujug-ujug satuju weh najan biasana rada kedul ge kana salat. Ayeuna mah jadi segut sabab sok haben wae di papatahan ku aki antri. Yen pikeun ngalawan siluman ulah ku silat tapi kudu ku salat. Pikeun ngandalan iman sangkan ulah eleh ku siluman. Tapi ulah lila bah geus beres buru-buru ka dieu ulah urang aplus. Nya saduju lah. Pek dawan heula sagedeung nya dingnya. Hale mun aya nu ngaliwat awaskeun bising teu kanyahoan balikna. Bah Jilun ngaleos ningalkeun ading. Indit ditabeuhan ku sora gaang jeung jangkrik. Bah Jilun geus indit karasana ku ading asa keung jeung geueuman. Komo sanggeus Bah Jilun harita. Teu katempo rumingkangna pikiran ading jadi kumalayang kanu anggang. Hate sesebelakan jajantung ratu gerus ras aringet kana kajadian nu geus kaliwat. Tapi ading muat-muat maneh najan sieun oge tetep cicing digarduh satia kana janji pasini jeung Bah Jilun. Meni keung kieu ieu lah. Sok aya wayah kumaha daratangna nu rona teh. Kula mah ulah peuting teuing atuh liwat isya teh kudu geus aya digarduh. Tapi moga-moga we ulah aya naon-naon sing aman jeung ulah aya bancang pakebuh. Sabab aing ngan sorangan, aya-aya we pagawean teh ieu. Betayo aya nu leungit deui. Ceuk hate ading bari nangkeup tuur. Panon melong kana bilik sakapeung kadenge nu batuk jeung sora nu ngomong malah sok aya budak nu ceuri. Angin peuting geus mimiti tiis karasana nyerep kana awak mata kabulusan. Ading murungkut sarung beuki mintel kana sirah diukna cumagug dina palupuh pikiran kumalayang kanu anggang kabur kanu jauh. Barang keur tenang-tenang cungungung aya sora anjing babaung. Kadengena para mitra mata keung. Da meuni melewung minuhan jagat Cibonteng kawas anu hayang marungkup lemur. Gebeg ading ngarenjag. Sabab sora anjing nu babaung teh asa ngahaja ngageuingkeun bulu punuk nu pating sinaharudang. Harita keneh bulu punuk ading muriding sakujur awak panas tiris sieun kabina-bina. Asa rek aya ririwa nu luntak kadinya. Edas narik aya naon ye wayah kieu geus aya nu kitu tuh. Kakarek jempe nu adan kalah geus aya nu pikasieun. Ceuk ading ngomong sorangan. Kituna bari luak liuk da bisi aya nu datang teu kanyahoan. Pokona mah bisi aya bangsat sabab sok aya beja mun aya bangsat perbawana teh keung jeung sieun cenah. Ku ading ge kapikir atuh. Buru-buru turun tina palupuh kop kana panakol kokol hiu trong-trong nakolan kokol sababaraha kali. Geus teu make itungan padu disada we keur ngabeberah ka sieun ulah keung teuing. Heuleut sawatara waktu kagarduh rona aya nu datang hiji aki-aki kunang itu. Tapi leumpang nama bisa sakitu poek teh meuni norolong. Kawas leumpang ti beurang biasana mah kolot kitu teh sok rada ripuh. Boro-boro dinu poek najan beurang ge ngatog, tapi ieu mah henteu leumpangna gancang, sora iteuk teh meuni ngageletruk. Oh kisah lan, ceuk ading ngagero rada bedas. Sabab bulu punduk teh teu kaampeuh keukeuh we ting puri. Aki ieu teh rek ngarona. Aya naon nokolan kokol wayah kieu? Ulah gagane nganu keur salat atuh. Saari maneh? Ceuk aki malik nanya. Horeng aki sahlan nu kagiliran ngarona nu sejen mah tara make daek ngarona. Sok diwakilkeun ka incun ku incuna. Tapi aki sahlan mah daek kanjeng kuatan getol pisan ngaronana teh. Alhamdulillah. Nun ari aki enggal sumping mah kuring ading ngahaja bade maturan ngarona. Keung sorangannya jeung deui aya anjing nu babaung bieu teh. Meuni kukurayeun, mangga caliki. Ading bungaheun sabab aya batur keur ngabeberah ka sieun. Ari aki sahlan geus asup ka gardu cekes kur ngahurungkeun korek api. Mana lantera ujang urang seungeut ngarajaang? Da ieu kieu, duh nya bener kudu nyeungeut lantera meh caang. Ading mikeun lantera nu kabeneran ngagantung di jireunana. Untung tadi teu kadagor ku tarangna, ari aki sahlan teu loba omong. Tuluy nyeungeut heula lantera berai di garduh caang beungeut aki sahlan katempo kemong.
Aya naon jang ading di dieu daekan teuing ngarona sorangan. Pan giliran malam ahad ujang malain. Cek Aki Sahlan mimiti nanya. Panon mencerong ka ading nuges diuk deui jiga tadi. Nuju megat nu ngalewat kuring teh ki. Tadi mah duaan jeung Bajilun. Tapi ayeuna si Abah kata juga lang ke kuring bakal ka ditu. Maksudna mah salat aplusan ngarah di dieu aya nu jaga. Oh nyangan jagoan saha itu rek naon anu rek ngaliwat teh ujang. Aki Sahlan teu ngartieun. Sabab sakitu poekna bet aya nu di dagoan. Kuring teh terang nu bakal ngaliwat nama urang Bandungan we engke. Moal burung kanyahoan ku Aki ge. Nuhun aya pibatureun ngobrol mah. Sarta moal sieun teuing kuring teh. Cek ading nyaritana ka mana bae. Tapi teu wani nerangkeun maksud nu sanyana da inget kana amanat Aki Antri. Yen ulah bebeja kanulian ngeunaan Arjuna teh. Daek samading teh teu ngarti Aki teh. Paduli teuing ya pokona mah asal ulah ngalugikeun ka bayarea we. Komo ali daek ngabantuan ngarona mah. Aki teh bunga pisan sabab jang bodoh moal ngarona cenah. Anyakna geuring panas. Cek Aki Sahlan jiga teu malire. Teu hayang nganyaho nu leuwih jero kana urusan ading. Ngan untung para mitra samemeh ading ngomong deui Bajilun kaburu datang. Meninga gandeang bangun tenang keupat jiga Arjuna bus ka garduh gek diuk bari ngareret ka Aki Sahlan nu keur udud. Tanginas deui ki, engke watu ngarona mah pukul 10. Bajilun setengah nyindiran, pedah nu sejen masuk pareuting datang nate. Wis, Aki mah antara jam 10 datang ka gaduh teh. Sabab Aki mah ngarona teh kudu suhud, kudu boga rasa tanggung jawab, kudu getoy bari ikhlas. Ulah boga rasa dipaksa da wakapaksa. Da mangpaatna ge keur jadi urang sorangan ngajaga keamanan jemput jeung lingkungan. Lain kudu ku batur, tapi kudu dijaga ku urang pribadi. Puting teuing mah teu hade, komo ari ini puting balik puting mah. Teu kaca atuh Abah. Wah, nyaan hebat si Aki teh nya. Picontoh nu ngarona kieu mah ye. Turutan ku maneh deui euy. Kudu kitu ngarona teh, datang panggeulana balik pangpareunina. Bari boga rasa tanggung jawab, hade teh kudu kitu. Cek Bajilun bari ngacungkeun jempol, muji ka Aki Sahlan. Wah, ulah muji ujang pamali muji kanu kieu mah. Sabab ngajalankeun kewajiban mah geus kuduna teu perlu dipuji bising berat ka luhur. Tulutan ari kaharti ulah muji bari kedul nurutan. Cek Aki Sahlan tegas, malah teu riuk-riuk biasa we jiga sasari. Leres ki lah, keun bae lah teu kudu hayang dipuji. Pokona mah da engke ge sarerea pada nyaho atuh sajabat ti kitu kuring jangji rek nurutkeun kana tapak lacak Aki rek getol ngarona lembur. Sabab kudu namah nu ngarora nu gartol teh pikeun ngaganti pantar Aki. Mun kuring jadi incu Aki mah Aki teh lah moal meunang bijil, kula mah sing raos. Keun ngarona mah nu ngarora ngan ngarah wani jeung gelutna mun aya mangsa teh. Cek ading. Bari ngacungkeun peureup memang lain omong kosong manehna mah da ngarona ge panggetolna ku Pak RT ge kapak. Rengse ading nyarita Bajilun tuluy nyarita deui. Oh, geus atuh jiga salat Isya heula ding. Bising kaburu ngaliwat nu dijagoan ku urang. Tapi ulah terus ulin euy sing buru-buru balik teh ka dieu nya. Urang maturan Aki Sahlan ngarona. Keun bae lain giliran ge da moal aya rugina euy. Cek Bajilun ka ading. Nu dititah teu talangke tuluy turun tina palupuh bari singkir. Ki permios heula bade katajug. Omat ulah alit manahnya keun lah. Mang Oco teu ngarona ge abdi daek maturan Aki. Punya syukur atuh ujang katerima pisan ku Aki. Keun lamun incu Aki geus galedeng ke dibikeun ka udang hiji. Daya keneh nu tele parawan teh. Nuhun Ki, ading seuri elewas init katajug. Ari Bajilun ngalepus udud bari mikir neangan cara nu hade pikeun megat siluman teh. Da hayang nyaho kana rusiahna, hayang nyaho padumuka nu pasti. Kaayaan bekiti isin komo sanggeus nu ditajuk bubaran mah lembur teh babari sare. Kawan tuker loba kasieun loba nu teu wani ngulampreng dina mangsa peuting. Jangkrik reang nu disarada ngan gaang nu rada carang teh ngan ukur hiji-hiji nu disada pipir balong. Di kajauhan kadenge sora bangkong hejo di sisi sawah. Sakapeung deui kadenge sora anjing nu babaung rei bulu punuk Bajilun Muridin. Sarua jeung perasaan Ki Sahlan. Ngadenge anjing babaung teh bet keung. Aya naon deui teh nya?
Ieu bulu-buluk muring ka kukurayeun. Naon sababna beda jeung sasari ye? Cek Bah Jilun bari ngusap punukna. Jajantung ratug tutunggulan asara riweuh pisan. Sarua karasana sieun ku aki oge narek aya naon ya. Asa kakara teuing da sasarina mah talaki ye. Ari Bah Jilun bade naon atuh dadae kanan cicing digaduh, batur magilian ronda ge kedul. Komo deui ari lain bagianna mah. Aki teh penasaran da bohongan jang ading ngomong cenah rek megat nu ngaliwat. Nanya teh Bah. Muhun ki rek megat nu ngaliwat kuring teh. Tapi duka aya duka moal sabab ieu mah kakada taksiran wungku jeung susuganan. Rek neangan sioh kuring teh keur pasangkeunan. Keunang ge ga kanyawan ari akna. Aki ge moal buru nguning geura. Bah Jilun rada kagok nyaritana. Sabab bisi dibetus rusiahna sok sieun dibenduan ku aki antri. Ki sarua atuh jeung jawaban jang adingan ukur kitu. Wayahna ki da kuring nu sanyana mah nyaho kalayan pasti. Nu matak teu wani nerangkeun nu jelas. Urang antosan we kajadian anu asalnyana. Pasti ka dieu ngaliwatna sioh teh. Jawab Jilun benunjuk ka jalan. Keur kitu kadenge sora angin ngaguruh datangna ti beulah kidul. Dibarung ku anjing babaung jeung koreak pating kareak mata keueung. Atuh puguh Bah Jilun jeung Aki Sahlan reuwaseun duanana curinghak. Terus ngalieu ka beulah kidul lapur teu katempo naon-naon da poe. Samemeh aya nu nyarita deui kadenge sora cai nu nyurug meni ngaguruh. Mata keueung jeung mata ketir. Walah, aya naon nya ki cing dangukeun sing yakin. Aya naon nya? Ari nu kadenge ku Aki mah teu loba sora anjing babaung, sora angin nu ngagelebug, jeung sora curug nu ngaguruh rek aya jurig meureun. Sabab sok itu biasana da Aki ge minang ngalaman baheula. Rek aya jurig, jurig naon ki? Bah Jilun reuwas. Padahal manehna geus nyaho yen peuting eta bakal kadatangan ku siluman. Nya teu nyaho ari jurigna mah Aki teh. Ngan pasti bakal aya bangsa lelemutan. Nu rek nya bakal manusia, keun bae ulah geumpeur. Da moal naon-naon ari urangna waspada masing tenang we. Anggur mah men tabako ka dieu Abah. Cek Baki Sahlan bari namprahkeun leungeun hayang udud beakeun bakomole. Kop da loba bakomole mah. Tapi Bah Jilun teu kebat nyaritana. Lantaran kaburu aya nu datang. Horeng teh ading nu ngahegak siga nu meunang kareuwas panon buncelik sungut calangap bari ngahegak. Kunaon ding eta jiga nu kasurupan di laing euy? Manggih naon di jalan? Buah-buahan nu teu bener euy, naon di dieu euy? Bah Jilun nanya bari melong. Leungeun rada ngeleper bakat ku reuwas bisi ading cilaka. Tapi nu ditanya nama can wakane malan kalah ngalieu ka tukang. Kawas nu diudag ririwa geus kitu gek diuk bari ngusap beungeut amekan ngahegak keneh. Hah. Aya nu nuturkeun. Tapi diliuk eueuh. Ih, kukuncungan leumpangan gegleuyeung jiga teu napak. Tujuh kuring meni asa peot. Nah aya naon atuh ka mana ayeuna nu kukuncungan teh? Cek Bah Jilun bangun reuwas. Sabab asa teu kaharti aya nu kitu mah moal pantes mun aya jurig atawa ririwa teh. Teuing bada teu kanyahoan ngilesna. Manu pugung basa kuring turun ti tajug di parapatan aya nu ngabelegbeg bodas. Tuluy nuturkeun ka dieu jeung aya anjing babaung, jeung aya angin ngagelebug, jawa aya nu ngaguruh jiga hujan silantang. Pan geumpeur kuring teh meuni asa kokoplokan bujur teh. Ih, gila teuing. Cek ading ngabiri-gidig sieun keneh para mitra sadaya. Harita teh sieun keneh urut dituturkeun ku nu bodas kukuncungan. Tatempoan wungkul meuleud ujang. Najan kalangkang ge kudu sieun masok di ganung udag-udag. Ulah sieun teuing hirup teh eta teh gogoda. Bising badak cilaka ku pola sorangan. Sing percaya kana kakuatan diri pribadi. Cek Aki Sahlan bari pepeta. Teu pati daria ngadenge laporan ti Adi. Ih, ari Aki. Yakin dia mah anu nuturkeun. Bodas kukuncungan tapi basa bieu dileuk eueuh. Tadi dinya ya keneh. Meni bodas deh. Teh malah ading bari nunjuk. Tapi nu sejen teu aya nu nyarita deui lantaran ti tebeh kidul kadenge nu ngaguruh beuki deukeut. Koreak patemalan jeung baturna sora angin ngagelebug mata ketir. Para mitra anu mulia, atungan bisa silih reret nu tiluan teh kabeh ngarasa kaget. Sabab nu ngaguruh beuki deukeut sora angin beuki tarik koreak pating kareak namahan lewang jeung keueung.
Mangkaning kaayaan peting teh kacida poekna langit angkep jiga rek hujan puguh we matak namahan ketir. Matak-batak teu baretah ngarona kitu teh para mitra. Buah-buah ieu bakal ngaliwat teh bah. Kudu kumaha lamun geus kieu nya sakeung karasana ye ceuk ading nyarita deui. Ari aki antri ngahuleng, hapunten, aki sahlan ngahuleng ayeuna mah ngarti kana maksud Bah Jilun jeung ading, tangtu keur ngadaguan datangna semah nu rada aneh. Jiga namanya ading tangtu ieu nu bakal datang deui. Lamun ku kunjungan kitu sioh naon nya? Da eueuh sioh hireud mah euy. Kumaha teu mun lantera parem ye? Bisi katemboin kudu ngaliwat we lantaran muncaang malah. Bising teu daekeun ngaliwat ka dieu pareuman lantara teh nya. Cek Bah Jilun bari melong ka aki sahlan nu dipelong ngarti pok nempas. Na teu naon najan rek di pareuman ge sok we tiup. Aki ge jadi panasaran dari kieu mah ye. Hayang nyaho kana naon-naon nu bakal kajadian. Nya bener sok tiup lah seunana. Ading ngerikat ngojengkang kana lentera. Puh ditiupes pareum atuh meuni poek asa tambah meredong. Sabab langit kacida angkeubna mega hideung kana lepisan. Ngahalangan bentang nusok baranang di langit. Waduh, asa eunga poek mah ye kumaha jadina ding? Ada goa ne bah sugan daekeun ngaliwat ka dieu. Da kamari ge ti palebah dieu jebulna teh. Kuring mana pisan basa hurung teh ceuk ading bari singkil. Ayeuna mah wawanena bijil deui sabab panasaran hayang nempo siluman nu ngaku Arjuna teh. Nya bener. Kade ulah lumpat atawa ribut. Kudu jempe bari nalingakeun nu ngaliwat. Kade sing waspada. Ulah geruh iki nya. Oge ki ulah geruh nya. Bah Jilun mepelingan oge nyarita ka aki sahlan bisi lumpat atawa ngagorowo. Nya sing percaya we ka aki da moal naon-naon aki mah. Rek cicing we di dieu bari ngarona sabab geus jadi kewajiban aki. Komo mun aya semah tinu jauh mah kudu dipariksa heula kurona. Bisi rombongan bangsat. Ceuk aki sahlan tegasna keur. Lantaran boga rasa tanggung jawab bisi aya jalma jahat nu asup ka lembur Cibonteng dina mangsana peuting. Wah, ulah dipariksa ki bisi madak bahaya. Leung mun langsung mere nomer kumaha lamun teu. Keun bae da moal naon-naon pila kadarek ngaliwat manehna mah. Ulah dipariksa nya. Bah Jilun reuwaseun bisi aki sahlan ngaganggu kana rencana manehna. Ah, teu bisa bah aki teh dina peuting ieu mah kawasa. Sagala lupa nu kajadian dina peuting ieu jadi kewajiban aki keur mereskeunana. Nu matak teu kudu hariwang, da ari teu niat jahat mah moal dinaon-naon ku aki ge. Kajaba lamun rek jahat, tangtu bakal ditewak ku aki. Mun ngalawan rek ditakol ku itu, piraku teu ngajoprak. Cek aki sahlan bari nunjuk kana itu. Nu nangeuh gigireunana, nya kajo nya atuh tapi ulah dibejakeun aya kuring di dieu nya. Mun mariksarona mah ku aki we sorangan sarta bejakeun teu aya batur we kitu nya. Pokona mah keur ngajaga keamanan gitu aki teh. Tembal Bah Jilun rada salempang para mitra. Hoga atuh mah dibejakeun aya batur aki mah. Rek ditanya we ku sorangan teu kudu salempang jang ading jeung Bah Jilun mah. Ku aki beres sorangan ge. Keur gunem catur kitu para mitra. Harita teh sora nu ngaguruh leungit sora angin ge ngiles tapi disusul ku sora sapatu kuda nu plok-plak matak waas. Malah kadenge sora kuda nu disada rei bulu punuk Bah Jilun muriding. Kitu deui bulu punuk ading teu karasa meni ngawig-wig bakat ku sieun, tapi aki sahlan mah biasa wae tetep ayem bangun taya kahariwang. Teu dilalar aya nu ngaliwat kareta emas meni ngempur malah mah jalan nu kasorang jadi hibar kacaangan. Kuda katempo bangun hurung ari kareta ngagebur lir pamor kancana. Nu tumpakna duaan kusir hiji, tukangeunana aya hiji jajakan nu gandang jeung kasep. Barang breh tetela Bah Jilun jeung ading apaleun. Eta teh nu rek kamangkurip tapi samemeh aya nu nyarita aki sahlan megatan jalan bari ngacungkeun iteu. Heup. Eureun heula ki sila sakejeung kuring teh rona rek mariksa nu ngaliwat. Cek aki sahlan bari ngulang-ulang itu. Sangkan kudana kagokeun. Reg kareta eureun kusir melong kanu abangun ambek. Arjuna teh gugup malah mangomong leuleuy ka kusirna, turun tepungan ronda. Ulah nyieun peta kasar sabab urang lain rek niat jahat. Tapi rek nganjang ka kolot sok tepungan. Sakalian minta idin pikeun asup ka lembur Cibonteng. Unyuk sumangga Gusti. Kusir nu heula pecut geus kitu mah tuluy turun sarta ngadeuketan ka aki sahlan. Nu ngabedega ngahalangan jalan. Wilujeng wengi ki hapunten abdi ngaganggu bade aya peryogi.
Oh nuhun atuh. Ari kasaliran mah aki teh rona. Boga kawajiban pikeun mariksa jalma nu asup ka lembur lain mangsana. Jawaya kieu mah atuh biasana teh sueuh saat jalma teh. Ari bet sumping meuni jeung kareta sagala. Atuh asana teh kaget aki teh bisi aya nu mata kripu ka batur salembur aki. Cik ayeuna aki rek nanya, "Na ieu teh di mana atuh waje ka mana? Naon tujuan?" Cek Aki Sahlan. Bari neuteup ka kusir nu ditanya mangut pok ngajawab. Hari sim kuring mah ti nagara Madukara sasarengan sareng Juragan Arjuna. Bari dumeheus ka Ingkang Rama nu jenengan pakurip. Mugi aki kersa luntur manah maparin widi ka abdi sareng dunungan. Kanggo rumebet ka ieu lemur sarta bade ngadeuheusan ka pakurip. Tah sakitu maksad deki. Aki Sahlan calangap bakat ku kaget. Sabab asa dina pawayangan bet kadatangan ku semah nu ngaran Arjuna. Jeung ngaran ti Madukara puguh we bingung para mitra. Asa percaya asa henteu malah Aki Sahlan teh asa dina pangimpian. Tuluy nyiwit irung gurubug Aki Sahlan ngagurubug. Sabab karasa nyerina jadi yakin yen lain ngimpi. Kunaon salira teh bet nyiwit pangamung. Ya abdi parantos kesel ngantosan nat ka diwidian tapi henteu kanggo natamu ka pakurip. Kusir nanya deui. Sabab Aki Sahlan kalah ka ngahuleng bari nyiwit irung. Ke dupi pamaksadan teh bade naon atuh ieu teh? Aki Sahlan nanya deui sabab hatena kalah deg-degan. Jajantung ratug malah bulu punduk muaru ringkak. Inget kana kaayaan tadi basa aya anjing babaung. Sungun bade natamu abdi teh. Aya peryogi ka pakurip, margi anjeunna teh nu maparin waktos. Ayeuna kedah ngadeuheus ka saurna teh. Jalaran aya hiji perkawis nu bade dibadantenkeun tah kitu nu salasna mah. Nanging ari maksad nu salengkepna mah teu acan terang abdi ge. Margi eta mah aya dina kakawasaan dunungan abdi. Cek kusir bari nunjuk ku jempolna ka Arjuna nu harita diuk kalayan tenang dina kareta. Teu milu nyarita sabab geus mercayakeun ka kusirna. Aki Sahlan ngareret jiga nu nyarita. Jiga nu hayang sidik pramitra. Siga nu hayang sidik malah Bahjilun jeung ading ge ngararintip. Harita melong ka Arjuna ditegeskeun sagala rupana da hayang teges pisan. Harita Aki Sahlan nyarita deui para mitra. Oh, jantan kitu rupi mulih nya bade iraha. Nya bade kula mata napi moal. Mari upami langkung ti sadinten sawengi kedah lapor ka Pak RT supados kauning aku pangurus lemur. Pokoknya mah penting we tamu mah. Da kanggo katengtreman sadaya nya tah kitu maksudna. Moal lami rupina mah ki moal lami paling ge 2 atau lebih 3 jam. Nanging sanaos kitu ge upami abdi percaya peryogi lapor mah teu naon-naon, unjuk sumangga bade laporan ke pangurus. Cek kusir dari pisan. Manehna teu ngarasa rugi, sok sanajan para mitra kudu lapor, sabab eueuh rugina pikeun manehna mah. Ayo nya mah henteu kejahanan. Ngan lamun lila perlu lapornya ka Pak RT. Ayeuna mah lapor ka Aki heula. Sabab Aki teh nu kapapancenan ngajaga keamanan dina peuting ieu. Mun di lemur aya kalibutan dangtu Aki ge moal nyalahkeun sasaha pasti bakal nyewak sadere. Da kumari kitu mangga bade natamu mah ngan sing sopanya sarta sing tertib. Ulah ngajantenkeun kalibutan di lemur. Sabab Aki nu tanggung jawabna. Mangga geura ka ditu teu naon-naon ayeuna mah dijangjian ku Mang Kurip. Pokoknya mah aya dijanjian ku Mang Kurip mah dijangjian mah kudu ditelunan bising aya penting. Aki Sahlan ngedinan ka semahna. Tapi bari jeung waspada bisi eta semah terek nariweuhkeun ka urang lembur. Tur nuhun kising percanten wae ka sim kuring sareng dunungan moal ngadamel kaributan. Di lembur margi maksadna ge sae moal ngariweuhkeun ka urang dieu malih mah bilih Aki peryogi ku artos atan barang berharga ayeuna ge tiasa nyuhunkeun ka dunungan abdi. Mangga ulah asa-asa moal naon. Sebatkeun kapala Aki nah apalai naon. Moal burung dicumponan ku dunungan abdi. Cek kusir semunang tang. Hayang merek ka Aki Sahlan sangkan diidinan asup ka lembur Cibonteng. Di ditu nama permitra kang uang semir meunana napi panyogok tuluy nepungan ka Mang Kurip. Terus nepungan ka Mang Kurip. Ali Aki Sahlan kalah seuri manehna teu haya kahayang. Komo ari carana kitu mah teu hayangeun pisan. Ulah salah harti kisilah Aki teh teu hayang harta banyak meunang kitu. Sabab kaasupna nyogok nu kitu teh. Ari pikeun Aki mah moal loba pamenta, moal loba kahayangan hiji nu dipenda ku Aki teh. Naon ki mangga saurkeun ulah asa-asa. Jaga keamanan di lembur Cibonteng. Ulah milampah kalakuan goreng kudu ngahargaan ka urang dieu. Sabab ayeuna mah usum sare loba nu geus tibra ayeuna teh. Kade ulah diganggu bisi madak nambahan riweuh.
tangan sakit hayang aki teh kali ulang ngaributkeun ka urang dieu, jawab Aki Sahlan tegas panon melongkak kusir nu colohok bengong. Oh, jadi Aki mah teu butuh kunaon-naon nya, teu butuh ku duit. Lain teu butuh tapi mung tina ladang kieu bising disangka panyogo. Sabab lamun aya kaributan geus tangtu Aki teh kabaun kababawa. Sarta bakal disalahkeun ku balarea, tah kulantaran kitu Aki mah teu hayang. Asal kisilah bener-bener teu ngaliweuhkeun ka umum ngan sakitu tah. Mangga atuh. Tur nuhun atuh kana kasayan mana Aki permios. Hanya sim kuring bade lebat ka jero lembur sarta janji moal ngaributkeun jeung moal ngarugikeun. Ka dieu ge Darma dionang ku pribumi kuring mah. Ceuk kusir bari manggut. Harita teh para mitra sopanaker ka Aki Sahlan sarta janji dina hatena rek nurut kana amanat Aki Sahlan sabab era ku kajujuranana. Hogjung ka ditu meunang asup ayeuna mah tapi lamun rek balik kudu laporan ka dieu nya. Ulah ngaliwat ka jalan sejen bising aya nu matak nyurigakeun. Sakitu aturan ti Aki kade ingetkeun. Mangga Ki, hatur nuhun Ki. Eta kusir tuluy malih kalacat unggah kana kareta. Memeh majukeun kareta ditanya ku Arjuna. Naon aturan ti si Aki teh kusir? Nah berat atawa henteu? Teu Gusti. Anjeunna mengukur amanat ka abdi supados ulah ngaganggu ka urang lemur nu nuju ka lulem. Oge upami wangsul kedah ngaliwat di ka dieu. Kedah laporan ka Rona salajengna upami di lemur aya kaributan Rona moal neangan jurig teu kadeuleu. Tangtos bakal newak urang. Tah kitu pur kuntul kali tunggu largaga kali tunggak saurna teh. Tah mung sakitu we amanah teh Gusti. Jawab kusir tenang pisan. Manehna ngarasa reueus jeung bisa ngajalankeun tugas kalayan hade. Gampang atuh. Da urang mah moal nyieun kaributan ka dieu ge peuting sote ngarah rine. Ulah loba teuing pikiraneun sok atuh geura maju da geus aya idin. Asana teh moal aya naon-naon deui. Unduk sumangga Gusti. Kusir mecut kudana beretek kuda samparani teh nu sajodo lumpat. Kareta ngageuleuyeung tapi teu aya soraan. Siga nu teu napak kana lemah, kareta tuluy maju asup ka jero lembur. Dijajabkeun ku tilu pasangan panon nu ti tadi nalingakeun kaayaan Arjuna jeung karetana. Bah Jilun jeung Ading carolohok bengong. Sabab hookeun nempo kareta nu sakitu hadena sarta nempo Arjuna nu ginding mata keret. Akhirna para mitra sadaya kareta teh jauh ti lembur. Jauh ti gardu, ayeuna mah kadenge sora sapatu kuda nu plok-plak. Sora kareta ngagurutuk dipiring ku hiliwirna angin peuting. Malah sora jangkrik ge jiga nu hayang nyaksian ngabeberah Bah Jilun jeung Ading nu hatena tagiwur teu puguh rasa. Yakin ding? Ta ieu nu ngaran Arjuna teh euy. Sigana mah ieu nu geus maling ninining ge nya. Kumaha ngalawanna nya? Na urang kudu sabar we atawa kudu ikhtiar euy. Sabab moal hade ari cicing bae mah sabab urang teh geus nyaho kana sababna apaan? Ceuk Bah Jilun ngaharewos ngarah teu kadengieun ku Aki Sahlan nu masih keneh ngajanteng sisi jalan. Urang mikir-mikir we engke lah ayeuna mah urang hurungkeun heula talanterana. Eungap ari poek teh jeung deui ulah tarik teuing ngomongna. Isi kadengieun ku Aki Sahlan. Temal Ading nu sarua ngaharewos ari hatena mah panas kabina-bina. Sabab nyilining aya nu rek ngalamar ayeuna geus yakin datangna sarta kadenge pisan kekecapanna kusir ku Aki Sahlan. Capan kusir ka Aki Sahlan. Para mitra waktosna seep dinya duh ieu teh.